Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Al-hadis. Al-Mukarram mengatur waktu pengantar acara nubusin kuring TV hormat kalayan mugia ku Allah dimuliakeun. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram, para asatid wal asatidah, para kiai, para ustad, wabil khusus Al-Mukarram selaku sesepuh di ieu masjid mimpin masyarakat ngabina para marurah kali ngalangkungan takdim dina ieu wengi mugia aranjeunna ku Allah dibanjiran kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarram jamaah pangaosan ibu ge kali bapak
pemuda katut pemudi salah sawiosna aya para marurang kali mugia tikawit angkat di masing-masing bumina ngalakungan pengorbanan langkah sinarang kepat calikna dina ieu tempat mugia kenging rahmat sinarang sapaat akhir hayat husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin satu acara dilanjutkan awal khusus simkuring adalah ta'aruf memperkenalkan diri anu janten wasilah simkuring tiasa muwajahah musyabahah tiasa ngadeg di ieu mahfalah pada khususna nu ngajantenkeun lantaran kersana keluarga besar Kang Iwan beserta saderekna beserta ramana berikut rekan-rekan setempat di kampung manawi prayogi kauningan ayat 2 gilintir murang kali ti ieu tempat anu kaleresan nuju ngobong di simkuring nomor kahiji panginten murang kali Kang Iwan nomor kedua murang kali can apal bapana Kang Aceh ya Kang Aceh padahal sering kabumina mah teh malah kamari waktos rojaban muludan anu kamari anjeunna ge hadir termasuk anjeunna ngawengi di rorompong terutami dina waktos kamari ngajajabkeun anjeunna ngajajabkeun murang kali ka kobong tara ditatap dititip langsung ku anjeunna dongkap karorompok simkuring ngajajabkeun urang kali manawi urang duakeun ieu 2 gilintir murang kali pada khususna anu nimba ilmu agama di pasantren pribados ge pada umumna anu kamana wae masantrena nu aya kaitan jeung ilmu agama mugia ieu murang kali sadayana dijantenkeun murang kali anu saroleh amin. Salaresna mah bagia lamun bapakna bisa usaha bapakna lobabana anakna cicing di pasantren bagia sebenarnya ngan cantang tu bagia lamun bapak pinter usaha loba bana luhur pangkat lega jagat istilah bahasa tapi anakna teu ngame ilmu agama eta pibahayaeun keur hidup bapakna naon margina kelanjutanana lamun sieun bapak maot ninggalkeun harta dikelola ku anak nu teu ngarti dina agama bedituna judi mabok madon maling di lingkungan nyeun kaonaran lain mungkin yakin eta harta diwujudkeun ku Allah jadi seung-seureudang keur inung bapakna di akhirat tapi lamun urang ngagaduhan urang kali dituneun di pasantren tepi ka akhirna ngarti dina ilmu agama di mana urang maot hartana dimangpaatkeun hartana dimaslahatkeun hartana dijariahkeun didahar ku pribadi ngajadikeun syariat jag-jagna ibadah lain mungkin kasayanana
bakal ngalir kanu janten ibu ramana manawi telepat keterangan ira matabnu adama in koto'a amaluhu ila min salasin sebahagian waladin sholihin yadula dak doakeun ieu budak ieu si buru-buru dibuka taufik amin ieu sim kuring ngobrol jeung Kang Iwan geus katinggal cetek kukuring ieu mah ala kadar pamikat duit cetek da istuni asli korompok mah saurna palihanap ngan ieu mah pamikat duit katinggal eusi warungna binung ditingali mobilna geus ngajogrog malah ngarencana arek meuli deui tah cekeng teh awas lamun urang boga anak teu diasupkeun ka kobok ieu harta bakal mubah di mana urang geus eueuh nanta awas cekeng teh ieu anak kudu dijujurkeun di kobok nanta mudah-mudahan doakeun dia tah di ditu teh aya sapasang berenang ti dieu teh awewe na hiji lalaki na hiji doakeun sing janten murang kali anu soleh amin dari ngaran soleh teh pan kieu tingali tarifna al-qaim bi hukukillah wa bi hukuki ibadihi hiji jelema salat getol ngaji digin jeung tatangga akur jeung dulur ngaguruyur eta soleh soleh teh ayana lain dina kopea maaf ibu kasolehan ayana sanes dina cilung kasolehan aya lain dina sigang itu mah cuma sebatas variasi body lamun dina motor mah kasolehan aya dina hate timbulna akhlak anu man mulia so numan mulia mah luhur pangkat loba jagat kasep rupa tapi ka pinter teu katulungan ngan kacek akhlak oro bodoh borok pangkat jalma nu pinter nu bodoh moal ngahargaan nu mahal mah akhlak itu ya otomatis bimbingan akhlak jauh di pesantren makanya lamun hayang budak soleh jawaban pesantren lamun hayang budak pinter jawaban sekolah kepinteran wadahna sekolah kasolehan wadahna pesantren so dengan catatan kepinteran mulai daripada sarjana, profesor, doktor, insinyur dan sebagainya mulai daripada aparat terbawah sampai ke tertinggi lahir daripada sekolah tersaliteun nyam koyot dina buian ladang sekolah teh balatah dina tempat buian gara-gara pinter deueuh ustad santri kiai menu dibui itu iwalti dibui negakeun kebenaran eta mah izin makanya ibu ciptakan soleh mah aya di pesantren sabab ilmu akhlak aya di pesantren ilmu agama aya di pesantren so singkat kita minimal di watara gaduh kurang kali 2 3 hiji kudu aya nulungan ka urang di akhirat waladin sholihin yadula hiji minimal maksimal sadayana yo sabab kolot bakal dapet lamun kolot kang teu masantenkeun budak bakal dituntut di akhirat ibu budak pinter rupa kasep pangkat luhur jagat legah mobil alus duit nilai juta ngan kacek ku ibu teu dijujurkeun ka pasantren sanajan ahli ibadah hidup bapana tetep bakal dituntut ku anak sabab teu ngasupkeun ka pasantren ajeun hayang leuwih pinter
barukeun asupkeun ka pasantren nu berdampingan jeung ilmu agama, nu berdampingan jeung ilmu nagara, nu ngaran sakola. Kade ulah sakola teu hungkul boga budak kade cilaka. Lamun budak di sakola teu hungkul. Ulah gagah cilaka. Lamun gua budak di sakola teu hungkul. Maka duakeun ieu ka Iwan. Khususna duakeun ari tagogna mah geus cukup awak montok dayut urang akan buki rupanya sakitu mah mejeugna we ian moal kudu katalan syarat euy hayang awewe boga rupa kitu mah moal sabab neureuk ka bapak kitu duakeun ya budak mantap geus diwayana Kang Iwan ieu budak sanajan ieu ka dieu narai cucut ka dieu naribu kade bisi aya bintik-bintik peutik ieu aya menong rekod ku dewek tekona ceuk teh. Cina kakobong deui geus. Teu meunang ceuk teh. Urus cina kakobong deui. Heuh cenah Kang Haji rek dijurukeun deui kamari ge cenah saminggu nambah jatah 2 poe cenah. Tah ibu sing kabita. Jadi lamun ningali budak batur geus indit kakobong geus katingali mulai daripada akhlakna luhurna di kopeahan hanapna di sampingan awakna di kokoan make daek kampih ka masjid dekul salat sabada salat ngaji Quran asup ka imahna sopan bahasa anu jadi kolot minimal salam dibaca itu akhlak di di pasantren. Beda jeung anu kaluaran di sekolah bubuk di bereuman sakola teu lanjut modal kurang bubuk dicukuran di bereuman baju dirawingan batur ngampi ka masjid ieu ulin di jalan nu diome ala kadar HP lamun inung bapana maot lain mungkin yakin kasalahan anak bakal setor anu jadi bapana. Nah mantap doang eta cenah geuninganan cenah kiai ajengan ustad abdi ge hayang budak ilit ka pasantren teh malah dijurungkeun malah dimodalan malah diselehkeun ngan kacek teu betakeun urang gugur kawajiban urang gugur kawajiban duh ibu dan ngeunah katingali di desa Al-Mukarram pangarasa kasepuhan tuh sering gitu kasepuhan karo rompok simkuring. Tahu ieu mah cenah alhamdulillah menjadi kiai injuna nu masantren sabaraha barokah eta bakal manfaat mereka mantap alhamdulillah ieu ngalangkungan pangaosan takdim dina ieu wengi khususna warga masyarakat ieu kampung pada umam nu hadir dina ieu wengi mugia sadayana ulah wa kadi maotkeun ku Allah terkecuali maot anu rebo ku amal anu soleh amin. Nah, urang tingali dina kitab Bidayatul Hidayah ayat ieu bahasana iklam. Anan nasa bil amali salah satu asnatin bahkan anu ngaran manusia cita-citana dibagi tilu. Bisa ulama ananasa bil amali cita-cita manusia ala salah sati aksamin ibu didamel tilu golongan. Hiji asyabiqun, kedua al-muqtasidun, katilu al-mahrurun bahasanya. Ya urang ka weta, urang ka mana bakal susah. Mualawi tina tilu. Ngan kacek diwatara nu tilu anu dua golongan mah ka surga nu sagolongan mah kana neraka. Jeung ibu bade tumaros abdi ka warga di dieu sugan aya beja hayalan cenah bek itu tepi ka kabita
lamun urang maot hayang ka surga hayang kana neraka cing hayang-hayang we lana tuh hayang-hayang we lana bencang kakara hayang cing hayang ka surga hayang kana neraka tuh kabeh ge kompak dah si ibu ieu ya rabana kari upami angkat dan nenekna iya upami mangkat ka ditu tumpakna teh dina SS jeung teh emak tong dina SS helikopter abdi pake pamane ka ditu telepon abdi ku abdi dijemput dina helikopter tumpak dina jangjangna ngan hampura lamun murang ceuk teh cukana kaniring kana mobil kitu karunya si mah Allahu akbar kitu so catat kurang dia bahkan manusia didamel 3 golongan hiji as-sabiqun saha hum al-nabiyyu wasiddiqin hiji rombongan nabi jeung para sidikin hartina sabikun teh ibu geus teu mikirkeun ginding pake hirup teh geus teu mikirkeun hayang imah alus geus teu mikirkeun hayang warak dahar anu penting peureum kadeuleu bentak karasa geus asa nyangkoyot teh jero kubur lamun usum makekeun wae butut oge asal bersih lamun usum daharkeun wae teu ngeunah ge asal jajan lamun imahkeun wae teu mewah ge asal hees cileuhan kitu we jadi teu mikirkeun hayang meuli sawah sabikun mah teu mikirkeun hayang boga gedung teu mikirkeun hayang boga motor tuh mikirkeun hayang boga mobil loba jeung duit nu penting beurang jeung penting ibadah cing aya di dina kitu teh tah aya di dina kitu teh tah cing tah eta bakal hajurkan so eta bakal hajurkan ibu lamun dahar tingali posisi jungjunan nu diperingati kelahiran dina ieu wengi lamun usum beurang dahar ibu dugi ka anjeunna ngatur sahabat pada umumna umat mihape beurang dahar teh perkara wenang tapi bisa terjerumus kana haram lamun dahar leuwih diaturan contoh lamun dahar ibu sahuat 2 kilu kuat geus karaosna dina patuangan teureun itu rasul ngan lamun karasa geus net dipajukeun rasul ngaluarkeun undang-undang sangemna al-aqlu fal-qasati pakon akalal haram beurang dahar leuwih disebutkeun kana beurang dahar haram hukumanana cing ari urang lamun beurang dahar keur wujudna sono sangnahana lalauhna loba lamun can erek hayang ngeretkeun rek dituna cing urang ge jeung ngap-ngapanya cai diguyur di tukang siap iju nu rek mepegan bulu bisi kabuhulan dihareup geus siap sapu bisi kaberkaan sapu ngap tuh urusanana pisangan rasul ieu mihape beurang dahar ulah leuwih disebut manawi rasul mah ibu rasul anu diperingati lahir dina ieu wengi dugi kangalaman 2 dinten 2 wengi patuanganana teu kalebetan sangu akhirna lapar sinjang ngangaprong dugi ka diganyel ku batu so
Jing aya urang dieu ku balangsakna urang dieu tepi ka 2 poe teu da aya teu. Aya teu? Wah, aya. Kareng sapoe sakali geus kata tangga babarak-bakan. Rasul mah dugi kana lama. Patuanganana diganyel ku batu akibat lapar, rek dahar sangu eueuh, rek ngejong beas teu boga, arek ngagiring parekna eueuh, dugi kahina patuanganana diganyel ku batu. Itu Rasul seperti itu. Makanya sabikeun ngan lamun urusan ibadah ya Rabbana karim. So, dugi ka dijelaskeun dina hadis Rasul mah ku getol-getolna ibadah nu aya kaitan jeung salat dugi ka bercucuran darah sampai anak teh kula meeting nanti. Aya kira-kira di Karamat teh namina kebun Karamat teh. Cikaramat. Cing aya di Cikaramat tuh gitu teh tah. Sagintip tong loba teh hiji we aya teh. Dari rakokah ti eueuh ditambaeun aja. Sok tingali. Rasul diperingati kelahiran dina ieu wengi, pilari. Dugi ka acukna wae nu namina top dugi ka aya 12 tamal Rasul. Saha di dieu pakean tapi ka aya 12 tamal aya teu? Urang mah ibu boro-boro 12 tamal kakara soeh saeutik ti kait kana paku jawabanana jadi lap urang. Pan make baju terarat tereret jeung nu tatama itu halus euy, beureum euy, koneng euy, hejo euy, datang ka imah teh bebenya ngadat ka salakina. Pak, tatangga mah rumah tanggana anyar keneh. Tapi kapakena gini perhiasanana rib-rib imahna gedong jing atuh pasin aya kahayang tuh urang gitu kadang-kadang. Rasul anu diperingati kelahiran dina ieu wengi pilari anggeanana dijelaskeun dina ilmu sejarah 12 tamal. Soeh di tamalan cing sakokorokna urang Cikaramat boro-boro 12 tamal jarang anu boganya. Aya teh ibu? Aya teh. Sugan gaduh acup di sana kita. Cobi tadu ngajajar di teras tah. Aya nu di tamalan acupna teu tah? Aya. Iwati cangcut teh meureunan di tamalan. Meureunna dipohokan wae ku bapana da. Mata ari hees ulah sok pake cangcut. Heeh. Aban ku bapana jadi pohokan wae. Oh, akhirnya tidak di tamalan. Jadi temikirkan gini pakai nu penting berasih sah dipakai ibadah. Tingali urusan tempat arti hartana mana di Mekah kacarioskeun harta ditinggal Rasul daya. Tingali bumina lamun diukurkeun jeung urang Cikaramat moal aya bumi sapertos bumi Rasul ala kadar 4 kali genep ageung teh. 4 kali genep. Wah, jeung nu ieu mah moal bajau. Jeung nu ieu teu kaiman, jeung nu ieu ge bumi Rasul ibu nyobian angkat. Aya tilasna ukuranana ala kadar 4 kali genep saroang tengah imah saroang kamar. Itu bumi Rasul. Lamun urang boro-boro pakat itu kakara jadi RT, itu lurah jadi presiden, edan gedung leuwih hebat. Rasul mah teu aya. So, tingali dina ilmu sejarah, buktikeun angkat ka Makkah.
bumi Rasul ukurana 4 kali genep tingali di kamarna so di kamar Rasul tempat para tiksare Rasul ayeuna dibuktikan barangna aya kene diabadikeun di Pakistan ieu dihanapna lain ku kasur dihanapna lain ku spray di amparan cuman sebatas ku anyaman daun korma janten ibu daun korma teh dianyam Rasul bobo teh numpang dina anyaman daun korma anu gelarna Syahidul Anbiya Syahidul Makhlukat Syahidul Mursalin Allahu Akbar ieu we kak lamun ditingali gelar Rasul Nabi dijelaskeun dina kitab Bughyatul Mustarsyidin 124.000 nabi jumlah nabi ibu catat nabi teh sadayana 124.000 nabi nabi teh di ayat gelarna janten Rasul jumlahna 313 tina Rasul di ayat deui gelarna janten ulul azmi jumlahna 5 cik hoyong naros ibu tak ulul azmi anu 5 saha hiji na saha teh tatete anu cinung hideung anu nangkep harigu cik pangwalarkeun teh wios teh cik anu 5 ranteu untuk ulul azmi anu 5 tingali hiji Kangjeng Nabi Muhammad nomor kedua Kangjeng Nabi Ibrahim nomor katilu Kangjeng Nabi Isa nomor kaopat Kangjeng Nabi Musa kalima Kangjeng Nabi Nuh Nabi nu boga gelar ulul azmi di antara nu 5 digelar disaring deui gelarna janten uswatun hasanah nabi nu boga gelar uswatun hasanah jumlahna aya 2 hiji Kangjeng Nabi Muhammad kadua Kangjeng Nabi Ibrahim tina uswatun hasanah disaring deui gelarna janten rahmatan lil alamin nabi nu boga gelar rahmatan lil alamin hanyalah junjunan urang nu diperingati kelahiranna dina ieu oge so gelarna luar biasa so Syahidul Makhlukat Syahidul Anbiya Syahidul Mursalin tapi ka bobokna lain dina kasur bobokna lain dina stingret bobokna lain dina spray anu empuk harga mahal cuman sebatas di amparan sehelai tikar cek urang sama nu meunang nganyam tina daun kalapa tina daun korma so cing aya urang Cikaramat ketika sare numpak we dina daun cau aya teu geus teu aya anu wahal urusan dunia bisa ngamjidil Muhammad bila mana anjir perlu imah hayang gedung duit hayang loba emas hayang kintal mobil motor hayang nu mewah tah gunung anu eta tunjuk panjang cina jadi mas yakin bakal jadi mas kumaha pisan Kangjeng Jibril kaulah mah teu aya komo dunia mata kaganggu kana ngaji dunia mata kaganggu kana salat makeurna tapi kah kitu lamun urang mah bela tata bujakan
ada kulana pun takal kai naklo dina batu asup kana jero guha nu dicana menyan wiridan ka manakar nyarita hayang pun da beunghar mah kuli we usaha cara batur dina ador-adoran usaha guru we guru apaan cara jarah kadinya mah hutang teh bisa lunas masa rek mayana kajuri mah teu boga duit kada bisi eta aya urang sekitar desa gelar anyar kampung Cikaramat gede hutang aprak-aprakan hayang lunas ku jarah eueuh di dituna hayang lunas mah bayar ajas panasina pohoeun ieu lamun urang boga hutang akhirna teu nagih ku sabako da di akhirat teh bakal inget teh boga catetan entong goro itu hutang juta beh di 200.000 sapera hiji bala-bala dar ngaji ngakan bala-bala imah dibayar hiji nu bogana teh nyahoan di akhirat nu bakal aya catetanana jeung daripada dar ngaji memening tolak ka Cikaramat sok tingali kue mampat cak cedong di bahanan ngan kacek sarupa teu meunang dibawa teu meunang kang ieu mah dia teu meunang dibawa ieu mah tah nu ngampat dina teras tah ieu rezeki lain sodako ieu rezeki ngaranna dia apa susugu kasemah anu datang ieu mah dia apa ari dia apa mah meunang di dahar tapi kapeah jeung keleng nae ieu mah jeung nyiruna kan euna jeung nyiruna sabab tibeh dituna oge awalna nu ngayakeun takdim teh Raja Mudopar manehna mah dijariana teh jeung telena jeung pirina jeung termosna imut kabeh kabeh tah ieu mah ibu dia apa manawi dina anak tutolibin aya 2 aya sodako aya dia apa ari sodako mah meunang dibawa harti ku pribumi teh dikeresekan ku pribumi teh diwadahan sok tah seperti ieu nya ieu na kalian ieu naon ieu canggedoh sanes kami abdi tah ieu mah sodako kan ieu mah abdi di bahan anu kieu nya di bahan anu kieu ieu mah sodako tah eta mah sodako diususkeun kudu dicanak sodako jadi menang dicanak ka bumi ari ieu mah namina dia apa teh susugu ieu mah bisa didahar di dieu tepi ka eret ngan di bahan balik teu meunang boro-boro di bahan balik diasongkeun ka ucing waeong itu meunang diasongkeun wae ka nu sekjen itu meunang tadi was kudu bisa dipesakan teu meunang mah kepesakan rangina teu meunang malah dina patul muina dijelaskeun aya hiji ajengan aya hiji guru hiji ustad hiji kiai diona manakiban diona taklilan suku kari-kari aya santri nu teu ngampi naonna dina jane lagi beti jero teh diplut kaluar eta geus teu meunang dosa teu meunang komo ian make ngahajar mobol samping dikieukeun sok bahikeun ka urang eta penyakit barudak kali tolak kieu barudak teh tolak teh man karung kang ditu mah
Jeung teh Jakarta biasa tong sok merakeun ka kolot urang. Goda cara urang mah pamere. Teh waktu balik teh kok teu ngagaronon tumpang ibu, digotong tumpang teh. Digotong. Sabab syatiah ini karena pantolapan, ya seperti kieu teh barudak seperti kieu. Teh ting sabaraha tan nu ngiluan hage teh. Arelu teh di dieu teh tengah buburu. Tak ari di ditu mah biasa tolong sok bae pan bandera ibu. Ungkul tancapkeun di dihareup 14 riung eta manehna. Cikeun teh Jakarta eta bandera aya kaitan jeung politik alah bahaya jeung teh sia. Dipanggil jeung teh bisida ka bandera ISIS teh. Gimana bang? Nyirian mah kolor we jeung teh kaitkeun. Nyirian tah jok pilih bumi teh jok panitia tuh santri gelar cenah tuh tinggali raya. Kek heula anak batu beras hadinya we dibere teh naon nyakeun ti kobongna teh tarani heula teh kadieu teh aya teh nyaho teh can teh can nyaho da nyaho tadi teh jam 4 kakarang kaluar di madrasah beres ngaji jam 5 mangkat langsung sholat jam 5 mangkat boro-boro nincak tunggu di ditu teh basana wah ada cenah ka Mang Ian mah bos rekadonnya di Jakarta rekadonnya tuh rekadonnya teh teh katon teh bikaman kau ku pribumi teh di barahana gitu kan di dieu mah ulah diharapkeun bae can biasa sia di dieu mah mahanan ka santri teh gitu tah eta mah dia pakai hati susubu semak datang kurang disubuhan maka bersema tapi kabehan bebas ngan ulah coba-coba dibawa haram kemana terkecuali kamu bebeja tapi di bumi lain gitu ya tekan aduh kabita raninang teh asa kurang atuh entong ranginang ieu jung kabeh bawa ka imah eta mah tina diapa teh jadi sodako cing rek naroskeun ke panitiana ieu sa panitiana di dieu warga di dieu cing kira-kira nu disuguhkeun ieu lamun dibawa balik kudu tolak ridho teh tah ridho teh ceuk nurek mah licik mana mah jalan teh lu nyuguhan mah ngahepe betul sesana siapkeun keur kadong kapan tamu nu namina dia apa lamun seuceuk di bumi ieu pilih mama bade dicanak mangga teh teuing ngan ulah jeung wadahna tina dia apa jadi sodako gimana leuwih halus eta mah mantak mending dibahankeun sakalian jadi keresek ieu teh ulah tumpeng unggul sabab tumpeng teh di jerona kadang-kadang tering sabab tumpeng teh di jerona kadang-kadang nom hiji dijieun 5 disiksikan tempe sajuwir sok mantak sina ditabahan ku wajib jeung ranginang sina dipinuhan ya dia apa mantak ya bener beda jeung sodako mah sok kana lahuna canak sok tingali lamun urang ini jomet di hadiah tahlil ka bumi ari baneun balik mah kana lahuna dipikeun nya sok ieu mah kajakiran eta dia teh susubuh keur semak nu datang bebas tidak tapi kaeret ngan teu meunang di ban balik terkecuali lamun ku pribumi disuguhkeun mantap tah ieu teh Kang anu maya eta teh ulah bodoh dahar mangpang meungpeung pemur rezeki tina muludan atuh saremeh sangu sabungkus wajib saremeh ranginang aya dina rajaban eta teh barokah hungkul mata panggeul baledak irit kana tolab ku pribumi disuguhan teh didahar belah eta mah ari di mah beuteung ku kurungukan nya
dari ngaji masah bari nyaneut oge nya eta aya kungeunah ibadahnya kungeunah na eta ibadah sok ibadah naon pangeunah-ngeunahna salat aya nanya teu bisa salat bari beurang dahar teu bisa salat bari ngarokok teu so munggah haji nya kitu puasa komo deui tapi urusan haji tingali bari dahar bisa bari nyaneut teu naon tamak kaluman bari ngarokok boga mahek teh bari nangtung jadi bari nangjar jadi bari nyangkere bari hees jadi ngaji ya maka kau di pambalat-balat jelema teu daek ibadah nu pangeunahna bari panggedena ganjaran tinggal di dina Riyadhus Shalihin anak huduro majalis syar'iyumi saknya-nyana hadir karena tempat-tempat pengajian Abdul leuwih alus min sholati alfa rokaatin tinimbang sholat 1000 rakaat wa syuhuda alfa janajatin tinimbang ngalayan 1000 anu maot wa iyadata alfa maridin ngalongok 1000 anu gering so namaruh kumaha ibu ari ngaji ya tingaliku ya wadah dua tah tinggalin di situ urang jelas ya wadah dua urang contohkeun anu dua kadua jelema hiji Mang Jaet dua Mang Umar ari Mang Jaet mah dina ieu peuting teh iit ka dieu ditanya rek tolak ka Cikaramat bejana mududan ini ari Mang Umar mah moal uing mah moal tolak hiji poe kadua leueur katilu capek uing mah ari salat we di imah ngayek-yek salat imah lobana diperhitungkeun meunang 1000 rakaat pisan Imam Abidah Abdul nu hebat mah Mang Jaet nu irit kana pengajian jelas keterangan anak huduro majalis ilmi saknya hadir karena tempat-tempat pengajian Abdul min sholati alfa rokaatin leuwih alus tinimbang sholat lobana 1000 rakaat atuh kieu tingali jelema maot keur waktu sholat bagian jalma maot keur puasa bagian jalma maot keur munggah haji bagian tapi lamun jelema maot keur waktu ngaji lain bagian syahid hukumanana maka kalau di jelema pangbodo-bodona kaluhur huis geus bijil dikikir ceuli aya ngadenge geus teu jelas belah hareup soca masih kene wujud ninggal geus teu cekas ditingali dina paham biwir luhur hanap aya ngaguntu geus beak rek kahanap suku geus rengkot kagigir leungeun eueuh tanaga tapi kana ngaji masih kene candai geletuk ngon cilaka teh cilaka simula salah sabab jelema maut keur salat bagian maut keur puasa bagian maut keur munggah haji bagian tapi lamun jelema maut keur waktu ngaji lain bagian syahid hukumanana tingali ka jelaskeun lamun urang rek salat contoh itu musola itu musola diganti ku kuring Al-Aqsa musola Al-Aqsa sebab dia negara itu mirip dengan Palestina berdekatan dengan Israel maka itu Masjidil Aqsa itu salat itu bakal jadi ajengan rian budak Pak Iwan gon pas awak kepada sia teh makean cara Manila gitu tah bae yang kita tong loba tingah kana hayam negeri sebenarnya geang kita bisa geang ketik geus kagean contoh tinggal urang jelaskeun bisi urang dia masih ke mana kamu
anu sakirit ngaji naon untung naon hati waktu penting hujan bari leueur ini kana pengajian naon sok tingali rek salat itu urang rek salat ka ditu ke mushola angkat ka jaman nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari jegur wudu beres wudu rek ka masjid salat dosa napa keneh napa nilai itu napa hanya kamu sholat bismillahirrahmanirrahim nampi lamun masjid gede nawaitu an ataki papi hadal masjid dekul di jero dosa napa keneh usolli paradol maghribi dosa napa keneh lesot nalika takbiratul ihram ngali tidak wajah terus apa jeung eta jalema teh usolli fardhol maghribi Allah begitu panangan Allahu akbar Allah miwarang malaikat bisa nom Allah malaikat eta di kami rek ngadeus ka kami anu ngaran salat ngewa lamun keur salat mabawa dosa laan heula dosana lesot dosa jalema anu rek salat dina waktu takbiratul ihram diangkat doh beres salat bisa malaikat Gusti balikeun deui entong kamanakeun piceun sabab ngewa dosa nu geus dilaan dibalikeun deui manawi jawab keterangan as-shalat baina shalat kafaratun lidunub beda jeung ngaji sok tingali beda jeung ngaji sok tingali bunga haji urang ini ka Makkah ini ka Makkah dosa napa nepi ka haram dosa napa beakna dosa urang geus ini wukuf di Arafah begitu urang wukuf di Arafah iman sakabeh dosa awak geus ripuh waktu geus lila kakara dosa dihampura tapi tingali kaitan jeung ngaji jelas jeung ngaji nah kumaha ngaji tingali ngaji mah rasulnya ngamkeun mani lain manjalasa manin takola liat ta'alamat ilman geus kupiro sok tingalimu ngaji mah ieu lain diukna di ieu tempat lain ngariungna di ieu tempat kakara rek nalengkah turun ti imah dosa geus diampura ku Allah ngali katakanana manin takola jalma ngalengkahkeun suku liat alamat tujuan kakara arek ngajina jawabana ieu mah dipikir geus dihapura ngangajina kakara arek dosana geus dihapura ku Allah makanya asup kana lokasi pangajian bersih dosana kabeh mantap lamun maot di lokasi teh sahih teu kumaha manawi moal anu kuat dugi ka Rasul disangemkeun afdalul a'mal ala dhuhril ardi salasa panghebatna pagawean di kolong langit mah iwal tilu hiji tolabul ilmi moal aya nu mampu kana ngaji sabab jalma tukang ngaji dikawit langit ka hiji parang tapi ka langit ka tujuh gelarna Habibullah cing di Cikaramat aya keneh kang jalma nu can ngaji nu tambah ngaji aya teh cing aya kira-kira di Cikaramat mah iman tong loba sagilintir lamun cek urang takokak 10 we kira-kira tetep lamun ditingali dina sarasala mutawafik dia sadu ropek lamun jelema 40 poe 40 penting biritna teu diukeun dina pangajian socana teu ditingalikeun kana pangajian cepilna teu dirungukeun kana pangajian lempengna mangkat tubi api qalbihi
bahwa munafikun bakal dituliskeun dina hatena munafik. Eta teh kakara 40 poe. Oh, moal lamun satahun sakali komo tepi kanteu. Makanya dijawab di masing-masing lingkungan aya mingguan. Aya di dieu teu. Mingguan sotek keur kanu saminggu sakali. Hari ini cabulan sakali belebungan mingguan sahrian. Aya masa tahun sakali ulah mingguan. Haonan. Itu makanya di lingkungan kade ya, kade tinggal iki bakal jelaskeun atilu tadi. Ngar hiji ya, kakara asabikun. Apa? Kakara sabikun. Ari sabikun mah hum al-anbiya wasidikin, rombongan nabi jeung sidikin harti cita-cita hirup teu mikirkeun hayang imah gedog, teu mikirkeun hayang sawah lega, teu pikirkeun hayang mobil motor halus, gedog henteu nu penting beurang jeung peuting dipikirkeun teh ibadah paur kabul maot can boga amal kitu. Aya hese ngan jelema anu kitu dewa. Hese. Nomor kedua tingali awak. Ye jawab. Nomor kedua mah kudu. Nomor kedua mamu tasidun hum asyolihun. Kedua pisangan ulama rombongan jalma teh muktasid. Ari muktasid teh jalma usaha getol, bana hayang loba, imah hayang gedong, mobil jeung motor hayang sing daranong, pake hayang giling, berangkatan hayang ngeunah, ngan tujuan hayang ibadah. Lain itu kang eta akang ditinggali duit kadenge juta malah geus 100. Sawah lega kadenge malah geus hektar, pare tepi katon imah gedong bih eta akang hayu-hayuhan usah kudaek lain kudaek-daek teuing ieu apan di lingkungan teh agama perlu maju. Masjid buruk kudu dibangun teh kudu duit. Ari duit moal datang ku sorangan lamun kurang teu usaha. Di lingkungan teh ieu rajaban kudu, muludan kudu, di DKM kudu, di langar oge ngeureuyeuh. Sedengkeun eta nyangkut dana, makanya abdi mah yeuh urusan usaha modal di gedean, urusan tani ngebon di legaan, urusan kendaraan di weteuhan naon supaya jag-jag dipake ngaji. Eta mah tasidun harta jeung bana keur nulungan kamajuan agama lempeng dipake ibadah. Hum asyarihun eta rombongan jelema balalagur. Cara urang cikaramat eta mah neples eta mah. Naon urang cikaramat tingali kakuping tadi ku Al-Mukarram anu ijaz di DKM kudunan 100.000 ewan. Ayeuna ngabiarkeun dina langar 200.000 ewan. Kitu. Ini mah da urang geus di langar moal ngiluan deui. Pake gini teh naon? Naon tujuan? Lain rek pamer tapi hayang salse ibadah. Jadi lega na sawah. Lo alusna imah gede modal usaha tujuan keur melaan agama. Manawi dijelaskeun dina kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tah eta nu kitu hukumna memang sunat tapi kasabna sunat tapi leuwih alus daripada duha jeung tahajud. Kapan rezeki teh aya 3 aya 5. Hiji usaha teh anu wajib, kadua usaha teh anu sunat, katilu usaha teh anu wenang,
kaopat usaha teh anu haram opat usaha dina Bidayatul Hidayah Imam Ghazali hiji usaha anu wajib kasbu aqolil kifayah ngarah rejeki sahuakeun sakopeun harti lamun teu kulit teh anak moal kajajanan pamajikan moal kaparaban pamajikan moal kadangdanan urang moal bisa udud-udud acan ngajual sawah teu boga ngajual kebon lapur otomatis jawabanna kulit maka kulit wajib hukumanana aya ci urang Cikaramat anu tepikan boga sawah sajengkal-jengkal acan aya teh aya di ditu ge loba da loba di ditu ge da sawahna mah dinu jauh deukeut ibana mah teu boga nomor kadua kasabteh nu pangkatna sunat tingali ieu tani sunat dagang sunat kulit sunat tingali kasbu jaid ala dalik liyuwasi'a bihil fuqara wal masakin ngarah rejeki pangleuwih anak geus kaparaban pamajikan geus kadangdanan imah gedong usaha maju tapi kadaek ditingkatkeun tani dilegaan usaha modal digedean jawabanna liwasi'a bihil fuqara bisi aya tatangga kalaparan minimal dibere nginjem maksimal dibere di lingkungan pembangunan perlu maju rajaban muludan perlu mangka isangem rasul wa huwa afdalu min naflil ibadah eta ngarah rezeki leuwih halus daripada duha jeung tahajud hebat nanteuing hari kieu dipenta udunan teu mere masjid rungkat batur mah bela ngajual sawah ieu mah aya ge lapur teuing kan anu kitu mah anu kitu mah aduh ibu katilu cenah ngara rezeki teh nu pangkatawenan ari nu pangkat kasbu jaid ala dalik litamatu wa tanau ngarah rejeki pangleuwih hayang gining pake senang hirup loba duit adapun urusan di lingkungan tatangga rek kalaparan henteu sabodo di lingkungan masjid rek rungkat henteu sabodo di lingkungan rek kayakeun rajaban muludan henteu sabodo dewek kada moal nyumbang dewek boga harta jeung bana gede we sorangan deka ta eta mah ngarah rezeki moal jadi kalusan moal nah seperti di dieu tah Kang Iwan ditanya kan akang teh ditinggali sawah geus boga mobil boga usaha apa boga budak di kobong tah eta halus lebih halus daripada duha lebih halus daripada tahajud basan aya deui ngarah rezeki teh nu pangkatna haram eta mah kasbu ma abkana tarikna ngagunuk-gunuk rezeki nu geus loba litapahur hirup hayang gubede wata kabur hayang syukur ditanya teu disebut bos mah teu nemalan disebut juragan disebut babe disebut embos kakara ditanya nih malah ari kitu mah amang bari ka mana kabareo dina hate ngomong teu neuleuh sia teh kain nyebut amang bos jadi asa ngeuti ka akhirah angkat tangan deuleuh bicara aing di Cikaramat mah di mah gedong pakalusna mobil beuteug pamewahna sawah jeung kebon panglegana duit panglobana tah cara aing hirup mah tah naik kitu eta teh akhlak Firaun haram tah usaha dua ibu
muktasidun mata imah sing alus urang mah pake sing geuning berangakan sing ngeunah sawah sing lega duit sing loba ngan di HP reret kapentingan agama nu aya di lingkungan kududan rajaban pagede-gede mau hayam mau montok-montok mau kejo baru-baruba mau baru-baruba dina ceret mandranginan sasemple kitu ge ditungguan dan dibawa deui toplesna teh aya di itu mah gitu pikeun teh sok ka ditu mah nah ti abdi cenah ngadep di dinya ditungguan baralik atuh ari teu dicanet teh canak dewe ku abdi nah keuna digudur ka dinya atuh ya jadi kalusan teh kudu dahar ku batur da ieu canak aya teh kitu aya teh kan aya gitu bawa deui ka imah ari ngomong teh kasar alhamdulillah Pak nu urang mah teh di dahar lain alhamdulillah balagu musibah urang mawa tumpang mawa rezeki ku baturidan musibah eta mah jadi soalnya kalusan di dahar ku batur ya wajar alhamdulillah Pak we rezeki urang mah alhamdulillah teu di dahar cenah dibawa dewe ku urang jadi suka teh moal ngejo cenah lain gitu aya sesana teh bagikeun bagikeun geurepan komo dina sodaqoh kieu mah ibu tingali lamun urang-urang bere kata tangga lain baraya 10 kalusanana urang-urang bere kanu tolak ka baraya tingali 70 kalusanana urang-urang bere kanu tolak inung bapak 700 kalusanana urang-urang bere anu tolak teh min ahlil ilmi rombongan jelema nu boga ilmu ajengan kiai eta mah lain 10 tina hiji lain 70 tina hiji lain 700 tapi 7.000 tina hiji adik ganya lain dibawa deui ieu mah supaya wadahna mah bawa deui anta usina eurikeun kana kerese langsung kerese urang di kerese batur itu muktasidun tapi tingali nomor katilu aya magrurun jalma anu katilu sahum al munafiqun rombongan jalma munafik kumaha imah gedong mobil motor sidarangong sawah kebon lega duit kacarita juta perusahaan di mana-mana waktu ngabangun masjid di lingkungan sikilan barat jadi bobotona nempokeun ngadengekeun bahasa dia tepai dekat aya waktu rajaban muludan waktu madoma goreng ayam paling leutik enom itu ieu mah teu numpeng teri-teri acan eta mah magrurun jalma katipu waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkak jalma nu lanong kana parentah Allah ngaji lapur salat tepat didaek bakal dibere kahirupan anu rupek hatena bakal riweuh sanana teh tah ieu bahaya bae ibu eta mah kudu ditaudan minimal anu kadua loba mahata ditasarufkeun kana jalan ridho Allah maksimal anu kahiji lamun kena anu katilu magrurun eta anu bakal cilaka Allah musibah eta mah musibah kade bisa si magrur tingali piraon tingali salaba mana jasana di mana alisanana paeh neraka bagian itu seperti itu teu mustahil lamun aya jelema urang Cikarama mobil alus motor hebat sawah lega kebon di mana-mana usaha loba tapi kaalusan eueuh maka termasuk magrurun jelema katipu
Kita tak sih eta ibu sajowir nabana teh bakal dijadikan sengserdang. Macokan nyereda tapi iya mata ladang muludan dia ibu bakal jadi amal soleh. Terpercaya sok mawar isukan atau ayeuna isukan ruang lamun teu kapagi ladang muludan udah beri kakring tadi itu. Udah beri kakring. Apa eta mah kieu kan? Anu ieu mah tah, ieu tah mere nu kieu tah. Jeung mere nu kieu tah, mere besek. Geletuk we mawar. Tutup upadu jejelan ku taneuh nu ngalayan can balik keluarga leweh anak sing darengek tak ladang muludan geus datang. Areungeut teuing ka urang assalamualaikum. Terus urang teh jero kubur ngaringkut sorangan aya rungsal barang rep ibu. Gepok rupa kaset can manggih pandi angseup seungit can aya banding gagah cukup can aya papadana ceuk urang masalah itu jero kubur da pae teh sorangan dari doang teh sorangan tapi ieu aya makhluk kaset gagah seungit urang teh ditanya punten ari salira teh saha da entong make saha apan kaula teh ladang maneh rajaban muncit hayam ladang maneh muludan muncit doma ladang maneh udunan 100 begitu tepi ka 1 juta ladang maneh nyieun masjid nyieun madrasah ini dina pengajian wujudna amal soleh kaula teh teu bakal kapari sabab al-qabru sundukul amal pati nama adalah pakuburan alus goreng bakal kapangi di pakuburan. Ari PT ngaranna teh ceuk eta amal anu kasep bari gagah teh teh lamun ka awewe amal lamun ka lalaki salira tong hariwan sakedeung deui 2 malaikat munkar jeung nakir bakal nanya munkar tugasna urah nanya nakir tugasna urah nakol nanya seuneu pijieun nakol 40 siku mabes kana tapi keur salira togeun kami nu bakal nyang hareupanana tah nu anu diwejek teh ditumpengkeun teh ngomong ke mah di ditu ceuk urang mah teh bere hiji gemar kelenak nu teu teh eta ku dijieun 20 sikina masa bola sate teh ditu tempe kekerepengan di pakuburan. No, beda jeung domba, hayam jago gagah kalawan malaikat. Tempe, lain hati tempe, goreng ngan tanaga haleutik. Tanaga haleutik. Tempe, lain goreng ngan daripada laku mendingan tempe. Numpeng naon tadi? Jair. Eta mana teh sisiripitan ieu pakuburan. Malah diklat jampung gede nu dicanakna ge gadak dilawan ku jair betrik cenah. Tiga seserepet di pakuburan. Daerah geura. Lu mas nu gede teh diarah. Nila anu montok diantepkeun ari jair hideung ditelak tah ieu. Di nanti sisiripitan di pakuburan. Nyaleheungan daripada nu lapur mah. Tinggali. Hiji syabihun. 2 muktasidun eta mah min ahlil jannah 2 golongan maut bakal ka surga. Nomor 3 magrur jalma anu katipu maot bakal kana neraka manawi urang mangpang meungpeung hirup memeh gering meungpeung cager meungpeung hirup memeh maot meungpeung cager memeh gering meungpeung salse memeh diweuh meungpeung aya
memeh eueuh kurang sasarengan yang kalusan. Jawabna pas tapi kulo parot yuk lomba ngabangun masjid gotong royong gawe pagetol-getol udunan pak gede-gede urusan di lingkungan ngayakeun muludan udunan pak gede-gede ngaji pak getol-getol kalusan paloba-loba naon mengput hirup memeh maut dan geus maut butuh amal tapi mah bisa gawe amal tak manawi mudah-mudahan keluarga besar kampung Cikaramat ngalangkungan takdim dina ieu wengi singkeuna kana keterangan mak min majlisin au baitin au masjidin tuh bahasana quri'a fihi mauludun nabiyyi nujila al-kubatatin tepati-pati aya hiji kampung tepati-pati aya hiji masjid tepati-pati aya hiji madrasah di eta tempat dibacakeun lahir intisari daripada lahir Nabi disebutkeun takdim Allah nurunkeun syareng kabarokahan. Mudah-mudahan sing laku barokah aminnya nu gareringna sing buru-buru calalageun nu usahana nambah modal gede batina nu tanina mulus rahayu berkah salamat budak kurang nu aya di pasantren nu aya di sakola sing disolehkeun hatena dicerdaskeun otakna dipanjangkeun umur babari milik jeung rezekina ngaulah ka indung bapakna taat kana parentah Allah jeung utusanana amin ya rabbal alamin. Sabaraha jam ya? Tuh, geus 2 jam ya. Tadi jam 8, ayeuna geus 10:30. Ngeujeuk teu salah. Kan teu salah. Abdi nyanarja. Tadi jam 8. Tuh, ayeuna 10:11. Itu meujeuna sabab abdi perjalanan 2 jam. 10:30 insyaallah 10:30 nepi ka Leueur. Itu karunya barudak geus kaburusan itu usian kira kudu bawa iya teh urang bawa cek ka kobo rungkan bawa maneh cek teh ade ka kobo tuh man uduk ka teu sapa geus eta gitu bager begitu buru-buru bahanan cek teh tak kereta budak teu karut teh dibalik ka kobo cek teh gitu alhamdulillah itu jadi mama anak sumangat bapak anak sumangat nini aki anak sumangat bakal bahagia kalau eta budak teh budak soleh doakeun budak sareng amin ya karupina sakitu mung pidua ti sadayana panginten da simkuring saliteuna pangarsa da uninga panginten kobong urang kali istri aya di dieu ge aya urang kali pamugat aya doakeun sing laku barokah ilmu kuring amin ya jeung barudakna di ditu sing sarukses harti baroga paharti akhlak anu halus bisa ngaulah di masing-masing lingkungan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.